Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari nyaritakeun datang sakaratul maut roh anu teu dibukakeun pintu langit. Renungan maut. Yuk orang simak bareng-bareng. Duta tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis. Wah mau di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan duta tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakadar transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang nego sekalipun aya terus ke dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu lu iileuneun anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu maelu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahulahum abwabus sama anu tadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah keur carita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahulahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae saya balain dekalarang sia keur haraya mah bae sia la tufattahulahum abwabus sama Aisyah daek banget zolim, hai jadi polisi, hai jadi abri, hai jadi pemerintah, zolim rakyat ku siap ratus, siap kawasan, baik, siap, make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani, nu ngalarang, selalu bisa ngalarang, kiai mana nu ngalarang, ustad mana nu ngalarang, rakyat mana nu ngalarang, kerbojeuna sia, kerboga ka kawasan, bae sia, la tufattahulahum abwabus sama geram modar sia. Ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah sakadar ngajelaskeun doa Allahumma sholli ala ayuhan nas al-mayyitu tahduruhul malaikatu ketika seseorang sakaratil maut hadirlah di dinya malaikat urang ye bakal sing hade ketika dek maut jol malakal maut fa idza kana rajulu sholihan di mana-mana soleh iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah pelaksanaan syariatna eueuh anu coceng salat puasa zakat haji soleh lah kumaha teh cek balakal maut ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah kanat bil jasadit thayyib ukhruji hamidatan wa abshiri biruhin wa raihanin wa rabbin radin ghairi ghadban cak malaikat hai ruh keluar anjeun ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah kanat bil jasadit thayyib bari dicekel tak ku malaikat bari dicabut lalaunan hai roh keluar maneh lalaunan
roh nu bagus nu sengit nu aya dina jasad nu sengit keluar anjeun sebab anjeun mah sanajan kukumaha ge hamidah terpuji ulah sieun bunga anjeun biruhin waraihan warobin rodin goiri godbat Allah sukaeun jasa ka anjeun jeung teu bendua gara keluar fala tazalu yuqalu laha zalik hatta takhruja teureun malaikat bari nyabut teh Allah ridhoeun ka anjeun ulah sieun-sieun dicabut tenang maneh Robin Rodin Goiri Godbat mantak jara senyum mantak mayit teh senyum lantaran malaikat nak ngomong kos kitu tenang bae keluar terpuji anjeun mah keluar ge jeung sing bunga lantaran pangeran ridhoeun ka eta teh terus bae datang ka hatta takhruja keluar dengan senyum kadeleuna marah mah aya nu dibere pandangan surga nyana asa isin keluarlah cai mata ku teu pantes rarasaan teh hirupnya sakedeungnya ibadah kos tapi dibere bakalna itu surga nu pohara rasa isin aya ceriknya ku bunga jeung ku isi keluarlah roh jasad mah dicecerikan ku anak ku pamajikan mun salaki teh ku handetolan ku dulur kabeh tatangga kararumpul eta mah bangke ieu roh dibawa ka mana summa yu'raju biha ila sama tuluy ditaekeun ka langit begitu datang ka langit pertama fayastaftihulaha malaikat minta dibukakeun lawang fayuqalu cak penjaga man haza saha ieu nu dibawa yaquluna ngomong nu mararawa teh fulan bin fulan ki anu putra anu ieu mah coba tingali heula bukuna coba ditinggalikeun bukuna geus tanggung jawab kula cek malaikat ulah aya dipersulit ieu mah oh ya geus kos kitu batu ditu dibukaan deui bukuna ge geus teu dibukaan deui japalan malaikat langsung ngomong atuh geus ngeunaheun kos urang deuk kapanggih jeung presiden nu mawana kapolda atuh ngeunaheun tapi lamun nu mawa hansip kan dipersulit kan kapolda nu bawa oh ya langsung malah geus aya stikerna atuh weh geus aya stiker segala rupa tina mimiti mobil lagi geus aya stikeran oh langsung waduh langsung ieu ge sarua bulan bin bulan coba lihat surat-surat geus teu kudu persulit deui da stiker tuh stiker Golkar kan aduh masyaallah ulah dibawa sia Golkar ka langit bahaya sia dijejak bisa sia ka walai kubata cek malaikat di luhur marhaban bin nafsi thayyibah kanat bil jasadil thayyib selamat datang untuk ruh yang bagus yang wangi anu aya dina jasad anu bagus udkhuli hamidatan wa absyiri biruhin wa rihanin wa rabbin radin bighairi godban kaula ge geus diamanatan ku Gusti Allah lamun aya roh nu model kieu mah titah dilangsungkeun atuh langsung wala tazalu yuqalu laha zalik terus bae di langit kedua kitu keneh cak penjaga langit kedua ulah geus titipan lamun aya ruh model kos kieu mah kita dilangsungkeun we dibukakeun langsung bat naik ka langit katilu di langit katilu ge penjagana geus nyahoeun lamun aya ruh nu model kos kitu kita dibukakeun lawang langsung langit kaopat kitu keneh ulah geus titipan lamun aya ruh nu model kos kieu kita dibukakeun tanpa ditanya derat dibuka terus hatta tantahiya ila samai sabiah datang ke langit nomor ke-7 langsung ka ditu
Ya Allah ya Rabbi datang ka ditu di alam ku Gusti Allah cek Gusti Allah aing nyaho salila hirup anjeun waktu di alam dunia waktu di bumi aing nyaho kahirupan sia dina urusan-urusan naonna geus teu kudu dicaritakeun aing anu nyiptakeun sia teh ka mushola ka masjid ka majelis salim mauli dan rajaban ngaji jeung sajabana batur aya kesulitan ditulungan ku sia kapan kitu kene aya nu perlu bantuan ku sia dibantuan aing geus leuwih nyaho nu mantak aing suka jasa ka sia geus kuari mah balik deui ka ditu maneh kuari geus aya di alam barzah tuh jasad maneh kuari deuk dipandian geura ka ditu turun deui saheng jelema di handap. Masya Allah karim asa sandek-ndekeun ieu nu kolot mah asa moal kebal deui teh ati kitu rarasaan asa aing moal kebal tak kos kitu tah deureus tah lamun kos kitu mah ngeunaheun jasa pan aduh komo nu geus diabetes darah tinggi geus aya bobogaan geus teu hudang-hudang ieu mah aing mah asana geus moal kebal deui cepet ya kakak panggil kos kieu tah ieu teh cepet nah Gusti Allah nikmat amat karasan ngeunaheun biasa dipandianlah mayit nyana milu ka tempat mayit tempat mandian di luhur nyaho nyana itu aing nu mandianna saha nyaho jasa udangkeun diukeun balikeun nyaho beres dipandian dibawa ke pertengahan geus disiapkeun boe langsung ditenden di luhur boe kapasan kapasnya urang neuleukeun roh urang teh itu aing teu keur di kapasan ku saya ku amil cincin aing dicokot ku amil aduh sial ta amil usim cincin nokot cincin bungkus ka hiji bungkus kadua beres asup roh urang ka dieu bungkus ka tilu mun tilu lapis nyahoeun nya mun dua lapis bungkusan ka hiji asup ka dieu langsung dipocongkeun talian urang saya di jero dieu set talian pas pocongkeun reketak nu kenceng pocongkeun reketak masyaallah endek saha bae model kos kitu pengusaha kos kitu petani kos kitu pejabat kos kitu kiai kos kitu ustad santri kos kitu geus puguh eta mah nya mah salaladar jawara ge geus kos kitu bae tukang cimplong gitu bae geus kabeh dipocongkeun bawa diasupkeun ke jenazah kerangka langsung bawa ka mushola ka masjid atau di mana mulai di sholat urang aya di dinya ngadenge urang teh ngadenge Masya Allah iya sholat sholli ala hadzal mayit ngadenge Allahu akbar termasuk lamun di dieu nyana bagus nu geus dibuka lawang langit ka luhur doa nage langsung dibuka blak 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 kaluhur Masya Allah ngeunaheun luar biasa beres didoain geus hayang gegeuraan sakumaha urang dipangantenkeun sanajan loba jelema ge hayang geura baralik eta jelema teh sia jasa sagala ngobrol sagala nu geus teu betah aing ngadenge suara jelema teh hayang kokonci bae geus alamna nu beda nah beres kubu mentak di Jakarta di kitu nu sok urang di zarahan teh luar batangnya nama kaluar ti heula ku aya gegeuraan mentak disebut luar batang Habib Abdurrahman teh kaluar ti heula Masya Allah kari supkeun ka jero bukaan urang aya dirinya karasa bacaan gelung 7 kitu inna anzalna tenden dina sirah tenden di beheung tenden di pundak
tenden di dia dina cangkeng dibujur dat saya sebagai saya gegeraan bae urang teh gegeraan sebab urang geus kapanggih panjing Gusti Allah sebab di jero kubur teh bakal aya naimul qabri kanikmatan kubur geus bayang gegeraan biasa tak kakarak di kitu-kitu doang eta urang mah kadeuleu da poek nyana geus mulai nyai-nyaian caa kakarak di pasangan doang nyai-nyaian caa langsung korolak kos gitulah kuari jelema anu ngabohongkeun ka Gusti Allah innal ladzina kadzabu sa'nyana jelema anu ngabohongkeun bi ayatina ka ayat kaula ngabohongkeun kana ayat ketuhanan teu percaya pangeran teh Allah kafir musyrik munafik innal ladzina kafaru bi ayatina sa'nyana jelema-jelema anu ngabohongkeun kadzabu bi ayatina teu percaya kana ayat-ayat percaya tapi teu ngalaksanakeun bae kawarah ieu cak Allah haram mabok terus bae cak Allah haram zina terus bae cak Allah haram maling terus bae korupsi terus bae malah tinggal sholat teu pernah sholat jana teu pernah puasa teu pernah zakat asarek lila bae hirup teh nah iyalah jelema nu ngabohongkeun ka ayat kaula wastakbaru anha sombong adigung-adiguna teu daek sujud ka Gusti Allah la tufattahu lahum abwabus sama ketika paehnyana cabut rohna kubaha eta jelema nu kos kitu fa iza kana rajul suan di mana-mana si jelemana ieu buang kawarah model tadi gola malaikat nyabut nyawana ukhruji ayyatuhan nafsul khabisa kanat fil jasadil khabis hei lu bau ku aing kambeuna ru anu jores ya ru anu buang kawarah nu aya dina jasad anu buang kawarah keluar sia bari cabut keluar sia sekaligus diasupkeun di dral hei anu buang kawarah cabrak bau sia nu aya ngancik dina jasad bau dijoreng keluar sia ukruji sat kajrokeun deui masya Allah karim kaluarkeun loba nu ngajoak lantaran malaikat nu ngomong kos kitu boro-boro keur sakaratil maut cacak-cacak urang dicarekan ku tatangga urang dicarekan ku bos urang dicarekan ku polisi urang dicarekan ku jawara ngageter-geter nagelain lalagaan ieu makan terakhir ieu mah malaikat nyarekanan ka urang hei loh nubuan kawara tolol sia goblok sia bau aing ngambeus sia nu aya dina awak sia bau jabret goreng keluar sia sat salangapna geus hese nyaritakeunana dedeleuanana geus hese nyaritakeunana teu kudu dibere pandangan neraka ku dicarekan ku malaikat lagi geus lain lalawara keluarlah roh sat bawa ka langit tugas malaikat datang ke langit pertama ditanya nyana tetep bae minta dibukakeun lawang buka pintu cek nu mawa ulah tugas man haza roh saya roh jawara ada lo kali coba buku dan bahaya dibuka Golkar ayah waduh korupsi ayah di sini eceng gondok ayah waduh guys macem-macem guys aing dititipan ku Gusti Allah ketika aya roh nu modal kieu teu meunang ditaekeun ka luhur langit kos kieu mah embur aing mane tugas-tugas bae bawa deui ka handap bawa deui aing teu beunang jalan mana bae teu bisa naek ka luhur
ilah ayatna innal ladzina kallabu sanyana Yahudi anu henteu percaya ka ayat kaulan wagung Nasrani nu ngabohongkeun ka ayat kaulan wagung Konghucu Buddha Hindu berbagai agama-agama anu kafir ngabohongkeun ka ayat kaula tentang ayat ketuhanan kitu keneh jelema-jelema ai iman mah iman ka aing cuman teu make kana aturan-aturan aing geus dijelaskeun eta haram tapi ditabrak bae geus dijelaskeun eta teu meunang tapi ditabrak bae deureuh teu nyaho pan ieu mah nyana nyaho ngelenggeng unggal radio unggal televisi anu ngajelaskan gitu keneh pengajian bahwa mabok teh haram nyana tukang mabok zina teh haram tapi terus bae maling teh kapan haram tapi terus bae menganiaya teh kapan haram tapi terus bae kazabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama teu bisa dibuka lawang langit teu bisa sama sekali la tufattahu lahum abwabus sama cek malaikat aing dititipan ku Gusti Allah roh lu modal keus kieu teu beunang liwat ka luhur turunkeun ka handap ialah idza urija bi arwahihim ilaiha ba'dal maut ketika ditaekeun rohna ka langit sabada maut fayuh batu biha ila sijil malaikat anu nganterkeun roh tersebut ka luhur langit pertama teu narima otomatis dibawa we langsung ka neraka siji tempat ka ditu berat aing mamawa sia tah tempat sia kunaon aing dilojokeun ku sia cek malaikat berat aing mamawa sia cicing sia di dinya cak roh ulah waka di dieu lantaran kula tuh candi kubur anterkeun heula ka ditu ka imah loba hayang sagala mah tadi anterkeun tuh kula ge mun nyaho mah lempang sorangan ngan teu nyaho aya karek malaikat teu kudu ngalengkah tak cicing ti sia neuleuh nyana tu jasad aing aya nu calangap bae nu mendelik bae kruh kafir teh kos kitu kitu keneh jelema-jelema nu maksiat ka Gusti Allah ih kunaon aing calangap bae cak kieu teh nya ngomong sorangan di pandian langsung beres bawa ke pertengahan langsung dibungkus tetep bae nyana asup ka dinya nu jore nu bagus asup bawa langsung ke kubur mulai ngejoak nyana di jero kubur sebab nyana nyaho bakal disiksa hawa kuburan geus karasa ku nyana kakarak asup ka kubur doang geus panasna luar biasa poekna nu pohara jasa langsung ditatabankeun beres korolak nyana ngajerit sabenerna mah meronta nyana teh wah aing bakal disiksa nyaho jasa panas bos beres iyalah roh anu la tufattahu lahum abwabus datang ka irahanya na disiksa datang ka terus di alam barzah teh datang ka kiamat ente eren disiksa dibonggol disiksa dibeulem di jero kuburan teh terus bae disiksa masyaallah karim lu tadina di dunia sesenangan hotel main hotel rencana makan isuk-isuk di Inggris sore-sore di Prancis wah mun di urang mah Jakarta Bandung Surabaya terus-terusan lu tadina transaksi berbagai kota di tempat transaksi lain sakada transaksi eta teh untuk melampiaskan hawa nafsuna pesen wanita-wanita cantik waktu keur di dunia teh masuk Jakarta aya orang Jepang hayang orang India tinggal ngebel bae hayang orang nego sekalipun aya terus ke dari alam dunia na kikituan bae keur mamanehanna nama memang kafir duniana nya nama kafir mah ieu lu iileuneun
anu janda jadi pejabat tinggi teras atas tapi nyana henteu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nyana jadi gubernur nyana jadi bupati nyana jadi camat nu teu melu kana aturan-aturan Al-Qur'anul Karim nu aya hanya pelampiasan nafsu jeung nafsuna bae ieu hatta tufattahu lahum abwabus sama anu tatadina di alam duniana terus bae perpajakan teh dilag-lag bae kumanehanana padahal kan eta teh haram. Tapi kan geus aya aturanana ieu mah janagara kos kitu sabodo ieu mah cerita Al-Qur'anul Karim atur Gusti eta mah urusanana urusan dunia tapi Allah ngajatakeun haram teh kos kitu sakadar supaya nyaho bae bahwa pajak teh haram asal haram la tufattahu lahum abwabus sama modal sia bal dibukakeun lawang langit korupsi sia sejadi-jadina asal nyaho bae oh saya balai nekalarang aisyakir haraya mah oh bae bae sia la tufattahu lahum abwabus sama aisyah daek mana zolim bae jadi polisi hai jadi abri hai jadi pemerintah zolim rakyat ku sia peratus siapir kawasan bae oh sia make aturan-aturan Yahudi jeung Nasrani oh nu ngalarang selalu bisa ngalarang kiai mana nu ngalarang ustaz mana nu ngalarang rakyat mana nu ngalarang kerbojeuna sia kerboga ka kawasan bae sia la tufattahu lahum abwabus sama geram modar sia ngajelaskeun tah Al-Qur'an lain cak aing mah ngan sakadar ngajelaskeun doang geram modal sia DPR geram modal sia pejabat anu sok ngazolim ka rakyatna bae sia la tufattahu lahum abwabus teu percaya paeh sia kuari buktikeun ku sia sok geura ayo mun teu ngaji pan urang teu nyaho ku ngaji ge alhamdulillah cak DPR kaduh ngaji ai poe minggu hari aing moal ngaji ulah ngaji sia abeh ulah nyaho abeh leleb sia disiksana parangsana tah geus saya parangsana tah emang kumaha gitu ayo sia bawaan ku sia kiai berean ku sia nu daekeun mah abeh sarwana engke di dituna parangsana datang deui bae parangsana tah ieu sih ada lain lalawara ieu la tufattahu lahum abwabus nu mantak guru-guru ngomong lain hiji lain dua keur ngajabat di Indonesia paeh masya Allah nu mantak Gus Dur mah Gus Dur dasar jelema luhur ketika manehanana di demo tita turun eta teh lamun deuk naik babari jasa saja kasalahan anu jelas mah eueuh geus eueuh dijelaskan lu mantak ansor kabeh nu mantak kabeh tentara deuk siap ngabela Gus Dur termasuk 70% polisi ngabela Gus Dur geus puguh banser mah geus puguh pagerdu sama siap untuk membela Gus Dur embung kunaon takut mati cek deuna paeh aing jadi presiden kumaha engke tanggung jawab ka Allah ieu ge aing sakieu geus teu kumaha engke ngan pan nyana geus bebeja mun ditanya cek Gus Dur aing mah di jero kuburan siapa nama Gus Dur apa pekerjaan juru dakwah kapan dakwahnya melalui jabatan presiden saya dakwah berhasil atau enggak yang tahu yang satu kamu jangan tanya-tanya saya Gus Dur mah bisa kos gitu ya tanya nama yang jelas saya adalah juru dakwah catat oleh kamu matanya tidak jadi presiden kesalahan tangga gua kesalahan makanya saya mah tidak ada yang dibenci Soeharto saya tidak benci Amin Rais tidak itu sudah gerak Allah tidak ada yang dibenci saya mau diselamatkan oleh Allah cuman melalui Amin Rais saya kira kos gitu doang kan eta mah di nomor di setting di videokeun jelema nyaho kabeh satu-satunya yang menurunkan saya adalah Amin Rais suruhan Amerika tapi saya tidak benci justru melalui Amin Rais lah saya selamat nanti saya di surga eta kok kitu doang teu kuat aing mah aya tungtungan dah embungan ya nama salamet ya tanda keselamatan anak datang ke kuari berduyun-duyun anu ziarah sanu nitah ya kalau urang mah di ditu aya paeh jeung embung batur kita tangga ge embung zarah itu ge kiai anu bogolana hebat gara-gara ka Golkar kuari murid embung zarah tapi Gus Dur terus bae
datang ka geus aya nu sapoe di dinya zarah teu kabagian teu balik teu bisa zarah hadiah di mobil bae lain sa mobil 2 mobil puluhan mobil nu hadiah di mobil bae datang ka kuari terjadilah pembongkaran lantaran kehujanan utuh Gus Dur geus dibuktikeun ku Gusti Allah nu mantak hese nyaritakeunana sebab ka Gus Dur mah musuh bae rindueun kuari eueuh Gus Dur saha nu bisa mencairkeun nu bisa mencairkeun tentang MPR tentang DPR tentang kabinet dan lain sebagainya urang ge cangcaya bisa entah teu geus ngajalankeunana lantaran cewek malulu konde be pagede-gede aya nu susuna gede pan eta teh waduh Ki Pudoli mah lain leuleuh banget deuleu susu pan teu beres teh mah geus pas ini bae jeung Haji Pendi sing sabelah yuk deuleh tolol aduh teu beres ya bae la tufattahu lahum abwabus sama moal dibukakeun kajen ku kumaha ge nu mantak loba jelema ketika maca Al-Qur'an ngadengekeun kiai nu jadi polisi aing hayang pensiun dini nu jadi PNS aing hayang pensiun dini lah neuk ngaji bae aya loba jasa teh nu kos kitu di Jawa Timur Jawa Tengah termasuk di Banten ge aing hayang pensiun dini inggis jasa besi paeh teu nyaho kapan paeh mah engke paeh keur ngagugulung hukum-hukum Belanda la tufattahu lahum abwabus sama Masya Allah datang ke akhir hayat di sana datang ke kiamat setelah kiamat wala yadkhulunal jannata fi samil khiyat ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط engke kiamat sanggeus kiamat diganti taneuh teh eueuh lautan dataran kabeh eueuh gunung eueuh tangkal kayu panon poe hanya sahasta didinyalah hararuda digiring melalui amalna masing-masing kalau anu paling indah mah lempang teh para mursalin nu paling indah mah para anbiya nu paling indah mah para aulia Allah nu paling indah mah para ulama sholihin yauma yas'anuruhum dina poean berangkat lempang ti kuburan masing-masing melalui cahaya ilmuna masing-masing cahaya ibadahna masing-masing pur mursalin manggeus puguh pilihan Allah jelas anbiya ge kitu keneh para nabiin ialah para siddiqin para syuhada para sholihin aulia Allah cararang nya nama eueuh geundeuk maleuk ilmu nu kuari dibikeun ku Gusti Allah dititip ku nyana di ropea rempaneun aya ilmu teh ieu titipan ti Gusti Allah embung nu haram dihalalkeun nu halal diharamkeun jeung teuing jairah ge bakal paeh ieu deuk disampaikeun bae haram-haram halal-halal makruh-makruh sabodo teuing nyana mah hiji bae hayang meunang ridho Allah geus sabodo teuing jelema deuk nyerieun deuk henteu teh aya nu kasinggung DPR aya nu kasinggung eta mah pejabat sabodo si aya ngarasa kasinggung mah ieu mah ti Gusti Allah nyana mah terus bae sakumaha kareta api ngajek-jek bae justru katarajang ambalayah loba anu parargat loba terus di akhiratna engke yauma yas'anuruhum cahaya ilmuna jeung cahaya ibadahna caang nah iya lu buang kawarah tadi kafir mah para roek teh nyaho jalan musyrikin teh nyaho jalan kafirin musyrikin munafikin kabeh teh nyaho jalan termasuk jelema-jelema nu maksiat teh nyaho jalan kulantaran teh nyaho jalan atuh nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler nu ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan waktu ambalayah nyana silitanya di kabar sia kami mah kakulon heuy lain kakulon masar mah tuh wetan kulon aing geus si wetan teh kakulon ambalayah waktu nu ti kaler ka kidul nu ti kidul ka kaler cak nu di kaler di ka mana ka masar mah di ditu di kidul aing urang kidul
saking dari galer saya aing pan urang galer eueuh basar mah teu nyaho jalan ieu tapi anbiya mah dipanggil ku Gusti Allah mursalin dipanggil sidikin syuhada kitu keneh para aulia Allah kitu keneh ulama-ulama sholihin anu tanpa pamrih keur di alam duniana cang yauma yasanuruhun cang blak di jalan kapanggih jeung nu ngalamun sia ngalamun Aisyah ieu mah mama kan anu keur ieu teu kagolkar kan henteu mama milu ayo sia milu di dieu milu di dieu tah milu yauma yasanuruhum murid-muridna marilu dina cacaang ilmuna marilu kabeh berangkat ka mahsyar brek datang ieu mah mamanya nu keur asup ka golkar lo bawa mah atuh paingan poek mama sarua ieu ge mama ge poek ieu emang mama teu tobat sia ngomong-ngomong tobat aji urang ka mana aing ge puyeng puguy teu nyaho arah ka mana ieu mama si keur ka golkar ulah ngomong ke situ tolol aing keur bingung sia ngomong ke situ tambah bingung aing lain kula ge pan diajak ku mama cak mama cenah engke urang babarengan di akhirat tah ieu ka mana ya pasti ka neraka geus kieu mah sia tah mama golkar aduh nah iyalah datang ka masa para mursalin karena ngadagoan ambiya sidikin syuhada aulia solihin tararenang ulama darariuk di hareup kararieu silih tanya di ditu teh eueuh bae kasusah sebab naon sebab di dunia geus dijelaskeun ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun eueuh sieun eueuh prihatin di dunia jeung di akhirat akur bae di dunia eueuh kasieun sugan sieun ka jelema teu sugan sieun ka momonon henteu eta mah cenah ka kuntil anak ya remeng-remeng menyak walisin ka kunti anak nah eueuh kasieun la khaufun alaihim wa lahum yahzanun wah nyampikeun digaekeun teu eueuh jelema nu ngadengekeun cacing ngadenge kitu walimah aing mah jeung cacing ge bisa bae geus pokona mah cacing kernaon maneh tiis cenah cekeun ieu di jero embel budak bari teh nyon embel sia tiis biasa keluar atuh mangga nanya coba ayeuna ka kiai nu ngeridit kiai tiis apa panas can kabayar kreditan panas eleh ku cacing mah ditanya tiis sakeuna di embel kiai nu ngeridit panas eleh ku cacing tolol kiai eleh ku cacing blon panas sakeuna tuh wali badak jeung sahabat ya jeung jin dakwah teh wali mah jeung hewan ngobrol akur eueuh masalah sugan aya rempan sugan aya sieun teu aya nah iyalah di akhirat jelema-jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah adigung sombong teh daek nuturkeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di akhiratna la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat ngabahasakeun lagi pohara supaya kaharti ku urang cek Gusti Allah eta jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat aing kafirin munafikin agama-agama di luar agama nu dipikari ku aing termasuk jelema-jelema nu maksiat sementara mah ini bakal diasupkeun ka neraka wala yadkhulunal jannata moal ararasup ka sorga hatta yalijal jamalu hingga onta asup pisamil khiyat dina liang jarum maksudna naon nyontoan ku moal-moal asup ka sorga sakumaha moal asupna onta ka liang jarum sok geura onta dedetkeun kalian jarum moal asup onta kalian jarum lantaran onta mah gede yang jarum mah leutik sakumaha moal asup lah onta kalian jarum sia ge ku moal asup ka sorga percis kos onta moal asup kalian jarum moal asup ka sorga kajen ku kumaha
urang lamun ngaji tauhid teh kapan keur nyaritakeun maha kawasa Allah kumaha kakawasaan Allah lamun dunia diasupkeun ka jero endog mampu heuntang teu atawa onta asup kalian jarum mampu heuntang teu keur nyaritakeun kudrat Allah atuh mampu Allahumma imma ontana diletikeun diasupkeun kalian jarum wa imma liang jarumna digedekeun atuh Allah mah maha kawasa eta keur nyaritakeun kakawasaan Allah ngali mah keur carita pas-pasanna onta diasupkeun kalian jarum poal asup sia kajen kukumaha ge dunia diasupkeun ka endog moal bisa komondok puyuh mah leutik tapi kuari mah lain soang bae nu endogan jelema ge endogan aya bahasa moal aing moal nurut datang ka orai jangjangan sarua tah bahasa aing moal nurut ka sia datang ka orai jangjangan moal aing ieu ge sarua datang ka onta asup kalian jarum moal nurut aing mah ieu teh sarua takos kitu teh sarua nah aku mual-mualna iya geus sarua aku mual-mualna asup ka sorga sia datang ka onta asup kalian jarum kunaon eta teu mungkin onta bisa asup kalian jarum sebab onta gede liang jarum leutik iya geus sarua moal mungkin si asup ka sorga sebab sorga mah tempat jelema anu soleh sedangkan sia oleh jelema kafir ku moal-moalna kos moal asupna onta kalian jarum masyaallah bahasana poharajas wa huwa ghairu mungkin fakadzadu lamun onta teu mungkin asup kalian jarum leutik kitu kene kafirin musyrikin munafikin moal asup ka surga pasti moal asupna ieu kedahsyatan siksa Allah wa kadzalika seperti kedahsyatan siksa Allah eta lah najzil mujrimin kaulah ngabales ka jelema-jelema daroraka bil kufri dengan kakufuran ari eta mah jelema nu maksiat ka neraka namangan disesih doang diseseh model DPR ka neraka model MPR ka neraka model pejabat ka neraka kunaon cenah kiai kok ka neraka lantaran ngagugulung lain ilmu Al-Qur'an tidinya bae geus wa lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul khasirun nya ngagunakeun ngutak-atik hukum teh lain tina Al-Qur'anul Karim geus neraka berarti yakinkeun eta lamun teu yakin eta ente ngagelo berarti kudu yakin neraka berarti pejabat neraka aing mah yakin jasa bakal ka neraka lamun teu tobat ye cenah kitu amat emang kitu aing mah kitu bae aing mah geus lamun teu tobat mah cilaka bae mun tobat bisa tuh bisa tobat mah carana tobat mawa sapi sia ka aing aduh eta kiai cenah beulian jasa ka Golkar ge disogok komo ieu ka sorga itu duh ka sorga teu mah sapi-sapi aja mah cenah ya rugi aing atuh bener di alam dunia cilaka kawehan diseseh doang ieu mah ieu lurah pae misalnya mabok adinya na zina adinya na kan neraka tah nah ku malaikat dicekel bukna digubiag gubiag engke nya na bebeja ka malaikat malik gedekan sama warna gedek ngancul jan deui ngomong lurah di aduh panas ulah ngomong sia keur ieu geus sia zina teu ngomong alo jangan ulah panas teh sia malaikat panasan deui tambah mana geus lalecet cenah kakarek lecet digubiag di war daripada loba gawe aing mending dijejek bae kana war aduh Gusti Allah eta kakarek lurah itu komo bangsa nah mau dicaritakeun pokokna ya Allah ya Rabbi Gusti kumaha tadi neraka lahum jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash kafirin musyrikin munafikin jelema anu maksiat digejeburkeun ka neraka moal diasupkeun ka surga di neraka diberi penghormatan ku Gusti Allah sakumaha keur di alam dunia
lamunnya di dunia masuk hotel keluar hotel mencerita hotel di Jakarta aya nu sapeting 3 juta 5 juta 10 juta 15 juta eta keur carita daerah Jakarta di Bandung kitu keneh Surabaya kitu keneh lamun ka ditu mah kalugal negeri aya nu sapeting 100 juta aya nu 500 juta sapeting aya nu 500 juta kieu cenah mah lamat atuh sia mah jelema susah teu nyawana naon mentak sekali-sekali atuh jadi jelema sugih emang kumaha itu kok mahal amat lain masalah tempatna urang datang ka ditu geus dipapageun make Rolls di lapangan udara ge di jero mobilna ge geus eueuh carita panas asena ge ditanya hayang sakieu leuwih apa dikurangan di tukang awewe geus teu make kutang-kutang acan aduh emang kumaha emang sia paling ka losmen harudang itu sapira losmen itu batur mah datang ka ditu langsung disayagikeun berbagai menu besi urang teu betah menu daerah Indonesia dibere menu Malaysia dibere menu Singapura dibere menu Australia sadunya menu aya kabeh kos kitu mata kula teu betah harita jadi jelema sugih kesel loba aturan didinya awewe ambalaya sadunia aya titah milih dimerekan disusuna di dia Indonesia disusu dimerekan di dia Jepang di dia India waduh Amerika Australia udah siapa dengar cerita ti aing we nyahelanan lah Masya Allah lantak aing teu betah itu sakos kitu neraka cak aing ngan eta mah keur sugih bae baheula dah emang kumaha itu lalakon eta sahabat atuh eta du di hotel eta bisnis ge bangsa bisnis lain cara bisnis toge tempe kos cari itu atuh bisnis ge jual beli senjata Adnan Kasogita nu sok di dieu bisnis ge bisnis minyak berbagai negara-negara bisnis ge geus lain bisnis mutu bangsa bisnis batu bara aduh bisnis emas tono mutiara Masya Allah orang mah kuari lamun carita batu cincin bae ge di mingguan nu 1000 nu 2000 ambalaya dipakai ku urang saminggu bae di ambean bau bentak batu lagi geus teh nyaho asli teh nyaho sintetis geus nyaho plastik pokokna manu penting mengkilap bae geus lah lompat urang ka Jakarta tunggu nanti pemainnya datang jol ti Australia jol ti India mawa nyana jamrut India mawa nyana batu Australia mawa nyana batu tiki itu berbagai negara anu ruby asli ruby binur sebetulnya oka ruby binur kan kemudian tuh naon gitu ngaranna sapir datang tanya ieu nu leutik ieu 100 juta nu ieu 300 juta nu ieu 500 juta nu ieu 1M nu ieu 2M atuh pan urang mun bisnis kos gitu bogo imah ge doyong imah keur carita bae di Jakarta teh kos kali itu bisnis teh kelas-kelas batu mutiara Masya Allah lain lalagaan mun urang masih kene kurang puas kene we nanti sebentar lagi telepon berbagai negara-negara urang mah tuh paling hebat Kalimantan ya paling hebat batu Garut ya atuh akur bae hejo cara jamrut atuh lain deui kadarna tapi kan urang geus merasa puas bae Garut ieu waduh luar biasa pohara wah aya deui batu teh ieu batu lode ieu mah hideung keneh ke saminggu bakal hejo angel ternyata tahunan ieu nu kerlep-kerlep ge ieu kali baja aju dibaca ku jelema anu cadel kalina ieu
maja teh kos itu teh maya maja. Ya Allah, diproduklah di luar negeri, kalimaya Australia, kalimaya India. Jol datang ke orang, kaliru orang. Oh iya kalimaya, iya mah India. Oh iya mah kalimaya, oh iya mah Australia. Iya mah kalimaya, iya mah Singapura. Dibuat sedemikian rupa. Asli nama di maja, Masya Allah. Hayang sabar karung nyokot sih di ditu. Hambalaya di maja. Bawa kurang ka dia, jateting seger lima. Terus siapa nyokot lah di luhur jalan. Tetap mahal nu asli nama kalimaya nu asli nama teh bisa dijual kituan bae tetep bae aya pemain-pemain datang langsung ti Jepang datang langsung ti India aya bosna di Jakarta teu meunang diproduksi di Indonesia bawa langsung ke Jepang dibuatlah di Jepang sedemikian rupa dibawa deui ka Jakarta na tadina meulina nu sagede kieu teh di Jakarta mah di kalimaya di maja paling ge nilaina teh 100.000 200.000 sagede kieu geus diproduksi di Jepang dibaguskeun jadi 500 juta mentok mahal amat kalimaya neangan orang di maja nu mah aja atuh mahal bisa sia maneangan ka maja deui paling ge kebo aya di ditu geus kaluar ti Jepang geus kaluar ti India dibuat urang ge moal nyaho nu makena saha tuh nu makena SBY nyana geus kikieuan bae oh ini cenah dari kali gitu bohong nyana makan bagus nu susah bae gembung makan nu jore atuh komo nyana nu sugih bu saya mah cenah sederhana cak Jokowi teh podol serok nu susah gembung makan nu jore atuh komo nyana eta mah cenah nyana makan nu susah bae ka urang bebejana emang nyana ngaji di mana nu ahli tasawuf gembung makan nu jore atuh kitu bae sih ukuranana cenah nyana mah makan nu jore bae aing mah wani aing ka ditu deuleuh ku aing deuleukeun bajuna nomor sabaraha hargana kiai bae nu tasawuf embungeun make nu 100 200 eta kiai mun boga mah kabeh ge hayang anu harurung harerang mun boga mah sakieu ge ngaji kok nu teu ngaji Jokowi ira mondok nanyana teu kacaritakeun santren janjana mah eta mah ka urang bae kos kitu leugeuh ge engke korupsi teh bae atuh lamun nyana bener-bener make nu jore bae mah moal korupsi atuh kuari ge menteri-menteri geus disadiakeun kieu eta teh jangan ladang korupsi ye mah kumaha ieu mah pada urangna bae lah ngomong saya masuk aju kitu ya kemana yang ngaji lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash sakumaha di dunia namanehanana ti hotel ka hotel tinu mewah ka nu mewah tinu megah ka nu megah carita hees tageh kudu dihandapna mah make spring bed lagen lain anu sakumaha biasa aya nu aya cayan aya nu dikompa aya nu ambul-ambulan di mana asup kadinya teu kadeuleuan jelema panai urang mah asup kadinya hudang nyeri awak atuh pan kasurnya nama lain disetel kasurnya nama oh ieu teh panas diiskeun oh ieu teh is panaskeun masyaallah geus ciptakeun sorga di alam dunia jelema nu sarugih man nu mantap ketika jadi gubernur embung eureun tina kagubernuran ketika jadi menteri jangjina mah ngan saperiode deung tapi naik deui bae ketika jadi presiden mah komo nomor hiji aya nu saperiode doang ngajueureun moal aya mun bisa mah kuari ge SB minta tanda tangan masyarakat hayang jadi presiden deui ku sabab laon ieu ngeunaheun jasa heesna ge mantap emang urang gitu hees aing di mana ya wah itu kasur tuh ngeunaheun hudang nyeri urang dikitu-kitu ngebul kasur majikan ngomong emang sare didinya hubung saya 2 tahun mah tadi poe cak jeung teh paingan teu teas jasa nyeri awak ieu bareng di deuleu tumbi lama lulu aduh budak tumbi geus incuan di dinya kaselangat tebata kurang batu pae ge atuh sabodo lah Gusti tapi deleukeun bupati deleu gubernur deleu presiden nu mataknya ngeunaheun jasa teh ngomong ka rakyat bah pusing saya mikirin rakyat teh podo sero lamun nya ge pusing sapreuda atuh gantian jeung sejen jante berarti kan dibalik pusing aya naon kitu bae sul hese-hese wah cenah kieu lain kos kitu kumaha
emang kos itu maker carita kangenahan dunia oh boga imah di anu boga wih di ngeunah-ngeunah keur carita sare di handap amparana nanggeus sese nyarita kena di luhur selimut nanggeus luar biasa di neraka ge sarua penghormatan Gusti Allah terhadap kafirin, penghormatan Gusti Allah terhadap musyrikin, penghormatan Gusti Allah terhadap munafikin, penghormatan Gusti Allah terhadap jelema-jelema nu maksiat dikanarakakeun dibere penghormatan kumaha di nerakana lahum min jahannama mihadun tetap ka ahli neraka di neraka jahanam teh aya permadani amparan firas wa min fawqihim ghawash di luhurna aya selimut jang nutupan nyana aduh indah jasa Masya Allah cuman ciptaan Gusti Allah teh horenganan amparan jeung selimut teh minan nau sono aduh tempatna seuneu amparanana seuneu horenganan seliput teh ge seuneu berarti nyana make selimut seuneu dikitu-kitu ge ulah pake cak malaikat ieu selimut ayo teu kudu make selimut bintu pake bae ieu penghormatan deuk kumaha coba ayo dihandap kasur pake bae kasur tina seuneu mangkani moal ieu moal make pake cak malaikat malih pake sia ulah teu dipake oh disentak ku malaikat penghormatan sia pake waktu dihandap di amparan di luhur di selimutan make seuneu atau ambal aya awak diborogod ku seuneu teu meunang henteu sebab lamun henteu make selimut nyana terlalu laluasa tapi kan di selimutan makan make seuneu ngeunaheun haneut Masya Allah di amparan make seuneu di luhur make selimut seuneu tempatna ge seuneu nah iyalah wa kadzalika najzil zalimin itulah Gusti Allah mere siksaan mere babalas ka jelema-jelema anu henteu iman kana ayat-ayat yakni ngabohongkeun kana ayat Allah istikbar takabur sombong ya tedek make kana aturan-aturan Allah diasupkeun ka neraka jahanam dihandap di amparan seuneu di luhur make selimut seuneu titah dipake bae wa kadzalika kitulah najzil zalimin kaula nu agung ngabales ka jelema-jelema nu buang kawarah zalim waktu di dunia kumaha lamun jelema nu iman cara urang engke di akhiratna kumaha anu tadi dibukakeun pan urang malawang teh langit kahiji geus dipapag langit kadua dipapag langit katilu dipapag lantaran kaambeueun ku malaikat pan malaikat mangambeu ku ari ge ambeuan malaikat teh kana roh urang teh kaambeu urang lamun sering zikir urang lamun sering maca sholawat urang lamun sering tadarruk ka Gusti Allah kaambeu ku malaikat seungit ambeuan malaikat mah seungit lantaran malaikat mah teu dahar teu nginum teu sare ambeuanna zikir ngambean kaji penting rada bentek diambean ku malaikat hangru diambean ku malaikat teh nu sholawat nu zikir seungit mantap begitu datang ka langit kahiji geus dipapag ku malaikat ambean nya geus lain deui seungit model kos kieu anu titah langsung ka luhur langit kadua model kos kieu anu titah langsung ka luhur nah engke kumaha ieu kadituna walladzina amanu wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Moga manfaat ilmu kasadayana. Tasakitu beti abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.